Nyieun sushi ala-ala rumahan kesekian kalina. Nah, jadi caritana di dia aing naik nyieun sushi dak atuh di dia kita makena make seafood. Soalna kan atuh kuduna makannya salmon teh dak mun ala-ala kota mangan kan eueuh. Cuma ya aing make endog sagala. Kan ceuk aing ge tadi ge nya dak sushi ala-ala atuh ala-ala kampung ala-ala rumahan. Tapi rasana mah dak atuh lumayan bae. Tah di dia ge aing make bonteng sagala biar aya atuh lalaban teh. Sabenerna aing ge geus pernah nyieun makana ieu anak aing hayang deui sedangkeun nu jualan di aing mah eueuh teuing jauh nya dak atuh ieu di dieu aing meuli norina ieu sok tina online teh ya pake sanguna ieu pake sangu biasa bae telok make aya ketanan telok dak ieu mah sangu biasa be. Tah di dia mulai dijieunkeun atuh sanguna dak tuh dikieu-kieukeun heula laju diendogan lanjut di dia dibontengan terus ditambahkeun ieu seafood na tadi dia ge aing make mayones atuh teu poho supaya aya rasaan teh rada-rada saeutik dak di dia ge aing make saos sagala. Tah di dia geus tinggal ngagulungkeun babari soalna ieu aing make norina heudak telok rajit ieu mah nya telok suek teh ya telok sobek padahal mah murah 15.000 isina 5. Tah di dia ge geus lumayan praktisnya sabenerna mah tapi jarang anu jualan sedangkan ieu anak ngomong bae hayang ka sushi cenah atuh geus mending nyieun bae tah deuleu aing nyieun mah pangaruh loba pan seubeuh si ieu ngasaan ge kuat samual samutut japan ku beuki.